aya syaratna aya. Naon cenah Bah syaratna teh? Angka di Abah mah aya angka. Angka naon tah Bah? Tah lamun urang hayang bisa ngacapi kudu boga angka. L jeung B. Naon Aksarana teh. Ari L leukeun diajar, ari B kudu boga kacapi jeung piul. Kakarek urang bisa ukut boga angka nu dua L jeung B. Ai L leukeun diajar, ari B boga kacapina alatna tak kitu. Jadi kakarek urang timu atawa bisa nabeuna boh piul boh kacapi. Bisa boga aksara L jeung B we lah. Jadi moal aya nu teu bisa nya Bah diajaron meureun nya. Nya moal atuh. Bah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bah? Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah. Ah, gertoran ya mah kolot teh di garawe wae lah. Bakat kubutuh, Makat kebutuh. digawe teh. Keur naon Abah teh teh? Nyieun boboko, said, kelombong, ayakan, kakehewe, Segala we nya. segala we. Wah, segala bisa Bah mah nya. Muhun. Angklung mana angklung? Angklung teh 2 juta aya ini teh. Atos. Ai kacapi mah piul aya gitu. Kacapi mah piur aya. Aya Tapi anger sok ngadamelan keneh nya angklung ge aya nu pesen mah. kan tenan anu pasien masuk ngadamel. Heeh. Kunaon Abah teh juga keur ngopi teh teh Abah teh. Wah, hebat keur ngopi. Muhun lah. Emang ya keur naon mak? Bahan naon itu? Boko teh. Yang boboko itu. Boko. Nah, teman-teman, jadi ini si Mak ini adalah pengrajin kerajinan dari bambu ya. Kalau orang sudah mah boboko katanya. Jadi boboko itu wadah buat menyimpan nasi ya. Keringinkan sangu mun di orang Sunda mah, ya Mak. Hebat si Abah, boga mobil naman teh Bah. Aduh. Alhamdulillah Bah. Batik tina angklung merenya Abah teh mobil teh. Hebat Sakusaha dijalankeun anak ieu mobil? Budak ku iman. Sok tiang merenya. Hebat. Oh iya bahanna ieu bahan jangnaon Bah abi ieu? Kanggo said, Oh itu keur said. sareng kalombong. Oh, jadi ini bahan buat said teman-teman. Yang mana said itu sama dengan boboko, cuman bentuknya kalau said itu agak besaran ya. Untuk menyimpan nasi porsi banyak ya. Itu biasanya dipakai buat hajatan. Nah, seperti itu. Sok yang sabari masa sadinten teh. Kayaknya 10 mah nganya mah. Nganya mungkul. Ai ngawangkuna. Abah. Kami. Oh, ngawangkuna sok Abah keneh. Abah ngabung rumah. Hebat jaga wae ya kolot teh. Geus sabaraha tahun enak Yuswa Abah? Atos kirang 2 80. 80 kirang 2. Mun. Atuh lumayan. Geus hampir rek saabad beureun. Mun. Ari emas sabaraha tahun Mak? Tahunnya Karena 70-an langkung paling. Nah, teman-teman, ini namanya Bah Iji ya. Bah Iji ini orang Cikirai. Oh, jadi pekerjaan sehari-harinya dia membuat kerajinan dari bambu ya, seperti boboko, asupan, said, Hihit, hewe. Dan dia juga selain membuat kerajinan buat keperluan rumah tangga atau keperluan keluarga, dia juga pembuat kerajinan seperti angklung ya, itu alat musik tradisional gitu. Oh, kacapi ge sok ngadamelan Bah? Kantenan. Ya di dia mah sanes ukur ngadamel nabuh wungkul ngadamel hayu, nabeuna hayu. Oh, nabeuna tiasa Abah mah nya. Ya. Sagala tiasanya kacapi tiasa. Miul hayu. Oh, tiasa. Pahit. Dia sahabat Incu teh. Incu. Nah, ini adalah cucunya Abah Iji ya. Separawan nih Mbak Incu teh. Perawan. Hebat si Abah mah iya itu seru Abah bahan jangker tolok Bah. Tolok. Teman-teman, ini adalah bahan
Kok ayam? bambu ya, sama buat bikin kerajinan. Nah teman-teman, ini adalah halaman rumahnya Mbah Iji. Wah, awi wungkul, bubuhan tukang kerajinan awi ini ya. Hebat. Bah, mana kacapi teh? Di kios Kabumi teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini adalah dapurnya Mbah Iji ini. Nah, ini halu teman-teman. Oh. Nah, ini namanya kecapi teman-teman. Kacang asin. Oh, kacang asin. Ini lagu kacang asin teman-teman. Padat eta Jadi teman-teman, ini adalah salah satu lagu zaman karupun ya Oh, mah. jantan Tutunan gitu tina bedrong ya mah. Tina bedrong nya Ai nakna. lagu-lagu kakumpul teh mah aya sabaraha rupiah teh? Aya 60 60 rupiah. 60 judul lagu. Muhun. Aya kidung, aya solontongan, aya banyaran, aya sanes kanten lagu mah aya di dieu. Nah, jadi teman-teman, Mbah Iji ini adalah salah satu sesepuh Sunda yang mana dia tahu tentang sejarah zaman dulu, tentang lagu-lagu Sunda apa di zaman karuan ya banyak. Muhun. Ari kacapi abah teh alit tiasa kacapi ya. Di Yuswa di sekolah SD we, di lebet sekolah SD teh tos diajar adi mah. Kelas Apa? di SD teh tos diajar ngacapi. Abah sekolah dugi ke mana? Dugi ka kelas 5 teh kan tos ka kelas genep gitu. Teu tamat SD nya. Teu Ini abah tiasa nu alat ya kerajinan ya alat musik ari kapungkur tradisional. teh ari abah mah jadi motekar Jang. Ai motekarna teh sing naon we anu ditingali anu direungeut kana kareungeut kana cepir ditingali dina panangan abah mah sanes katon ge diturutan. Upami lebet abah mah ka tukang tolomong. Keluar ke tukang tolomong tiasa lebet ke tukang boboko. Tah waktu diajar ngawas ngaji gitu. Tah abah mah sanes ngaji wungkul jadi upami tas ngaji teh nah sing sahawai anu gaduh pakasaban abah mah lebet tadinya. Tah keluar ti dinya teh abah mah ayeuna teh henteu mubadir Jang. Nah, jadi boga ayamu nya bah. Muhun gitu. Cenah ngasab sok asal manggul awi we saleuneur ka dieu kedah didamel naon ku abah sok. Kahiji kadua jeung di dieu upamina Ujang dua dusun teh 8 RT gitu. Nya di dieu Tadi teh dua dusun teh 8 RT nu 8 RT teh sadayana ngasab. Ayeuna coba ngajual niru ukur 10.000 ayeuna batur paidi mah ayeuna 30 hiji. Oh, jadi buatan abah mah meureun kasabna ge geus arapaleun nya. Kantenan atos unengan bupati ge atos dugi ka luar negeri ge atos kasab abah mah boboko teh Kerajinan Kerajinan. hasil abah mah. muhun. Atuh ieu kerajinan model tina ieu ngadamel angklung lain ukur bisa nabeuna abah mah hayu nyieuna. Tah teras kacapi lain ukur biasa ngacapina hayu urang nyieuna. Ayeuna ngadamel ngeset piul tah piul butut wae mah Oh, gaduh. abah ge piul ge gaduh. Gaduh. Cing sok abah mainkeun piul asa cing kumaha piul teh bah? Biola teh meureun bah nya. Muhun biola. Nah, teman-teman, jadi Mbah Iji ini seru nih. Mbah Iji ini salah satu yang tahu tentang budaya Sunda ya. Nah, kita setelin kan ya, Mbah? Oke, kita coba. Mbah,
yang diajar ngacapi ge lila teh bah bisana. Sasasi ge tiasa. Bisa. Teman-teman, katanya 1 bulan juga ini bisa ya kalau kita mau belajar alat musik tradisional kecapi seperti ini ya. Cingsok bah lah, cingsok lagu kidung bah. Bisa bah mun bisa jeung kacapina ya, teh juga nonton. Naon eta bah? Walad. Walad gene ya. Dah walad gede. Walad tanya jenis lagu teh. Aya lagu Pasca Sore aya lagu Asana Skanten nih. Cingsok Saya bah. Pasca Sore. Cingsok. Ya teh lagu naon? Warung Pojok. Oh, Warung Pojok. Itu teh lagu Warung Pojok. Warung Pojok. Nah, teman-teman ini kecapi ya. Oh, lihat nih. Ini kecapinya buatan sendiri Bah Iji ya. Nah, ini adalah salah satu alat musik tradisional yang saya suka teman-teman. Ini namanya kecapi ya. Suka tapi belum bisa memainkan ya teman-teman, hanya bisa mendengarkan saja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kadang aya nama bah barudak zaman aya nama geus ngamainkeun alat musik tradisional khas budaya Sunda teh kadang aya nu gengsi kadang gitu. Padahal seni Sunda ieu mah tuturunan ti karuhun pan. Henteu ku urang rek usaha atuh dituluykeunana. Tah, jadi ayeuna tuturunan ti karuhun ninggalkeun seni Sunda rupi-rupi seni Sunda gitu nya. Henteu dituluykeun ku urang rek usaha atuh. Da ari luar negeri mah naon kitu sanes turutaneun urang. Mohon. Luar negeri kanggo urang luar negeri ulah kieu ari urang-urang Sunda aya nurutan seni urang luar negeri atuh salah eta mah. Nya bah. Salah pisan eta mah. Urang nulikeun seni Sunda tuturunan karuhun urang kapungkur. Manawi Abah Iji mah ayeuna gaduh lagu teh tiasa lagu ayeuna mah. Nya bah.
lagu nate lagu tina benrong kapungkur nate setelan nate tak aya nate di Kampung Naga ai pai jeung urang Kampung Naga mah ngesailon margi lagu pai teh lebet di Naga dak kitu di Naga mah bawa serontongan kacang asin kembang beureum aya kidung gitu tah jadi terus aya ti dituna eta teh tangan namun teu dituluy kan eta ku urang rek usaha atuh nya jadi Kang barudak ngoranu ayeuna nya bah jadi ayeuna teh memulai lah budaya Sunda teh ku urang lamun teu ku urang mah rek usaha nya rek bah usaha atuh nya manawi sanes kanten oge ulah alim diajar gitu matak aya nu ka Abah ayeuna cenah pepatahan ngacapi sareng miul mangga lamun ngacapi mah sasasih ge tiasa mamatahan talungsur sasasih lungsur ti abdi teu tiasa ngacapi lamun miul mah dugi ka bongkok ge pa ieu mah tiasa nuduhkeun ngeset piul mah nya naon margina kedah gaduh urang lagu jeung kumaha dina panangan mukana tah kitu jadi miul mah teu tiasa nuduhkeun we kedah gaduh urang lagu pami kacapi mah bah tiasa tiasa atau 3 4 kaluhur tah kacapi mah teu ai miul mah teu tiasa jadi Bah Iji ini selain bisa membuat alat kerajinannya dia juga bisa memainkan semua jenis alat kerajinan Sunda tiasanya bahnya biasa Insya Allah oke bilih aya nu berminat gitu diajar kecapi ka Bah Iji mangga sumping bae ka Kampung Cikirai Kecamatan Salawu desana di Salawu dusun 1 dusun 1 Bah Iji nah Bah Iji ini umurnya sudah 80 tahun lah kurang bah salitnya kirang salit mah bae dianjuk lah 80 gitu nya bah terus 80 tahun untuk penglihatan pendengaran dia masih jelas masih bagus ya kalau di usia segini kalau menurut saya masih bagus teman-teman ya nah ini namanya Bah Iji ya jadi upami bucu baca karena serat ke kedah ngangoriben jadi Abah mah jadi Bah Iji mah kalau lihat kita kalau misalkan baca-baca itu tidak perlu pakai kacamata jadi masih penglihatannya itu masih bagus teman-teman nah inilah keistimewaan orang-orang zaman dahulu ya tidak tahu kenapa kalau menurut saya sih orang-orang zaman dahulu itu masih sehat-sehat jag-jag di usia 60 ke atas tuh masih jag-jag nyebahnya seperti gitu ya teman-teman jadi tadi ge saur Bah Iji jadi urang teh ulah era ngamainkeun alat musik tradisional budaya urang sorangan jadi jadi rek usaha deui bah rek usaha deui nyabahnya mun teu ku urang rek usaha kadang kan aya mah teman-temannya aya sebagian lah pasti aya ieu mah anu gengsi memainkan alat seni Sunda gitu seperti budaya-budaya seni Sunda urang Sunda nama rada aya gitu barudak teh wah jadi mungkin ngamainkeun teh jadi kadang gengsi mun nyebahnya jigana teh gengsi nah seperti itu padahal kalau saya sendiri teman-teman kalau ada waktu itu bukan tidak ada waktu tidak menyempatkan saya pengen belajar nih seperti kecapi ini seperti ini nih nah seperti ini teman-teman nah ini adalah salah satu alat musik tradisional yang saya paling suka ini namanya kecapi teman-teman hanya bisa meraba-raba seperti ini saja teman-teman nah mungkin untuk videonya teman-teman dicukupkan sekian dulu ya kapan-kapan kita ngobrol lagi sama Bah Iji ya oke mudah-mudahan di video kali ini ada motivasinya ada juga pelajarannya ya naon eta Bang? Walad gene